Kenalkan, nama Abdi Nini Hernika, tim kelas MIPA 4, absen dalam malas. Abdi Uun, di kelas MIPA 4, nomor absen 28. Perkenalkan, nama Abdi Kadelia, di kelas 10 MIPA 4, nomor absen 7. Sri Ainayah, di kelompok 2, nomor absen 26. Kenalkan, nama Abdi Mariam Agnestina, di kelas 10 MIPA 4, absen 13. Kenalkan, nama Abdi Miliana, di kelas MIPA 4, absen 37. Iya, Kak Asup nu kedah dilestarikeun atana henteu nya? Anu sakuduna mah nya dahareun ieu kedah dilestarikeun sapertos budaya anu kedah dilestarikeun. Nya kuliner unggal wewengkon ngabogaan dahareun sorangan. Lamun dahareun Sunda nu bisa dilestarikeun naon wae nya. Ribeuteung ya abdi bade micin heula nya. Nya atuh sok. Mangga. Dina Sunda oge aya tukang oncom, tahu, kupat, karedok, jeung sajabana. Juga dina lembang sejen teh aya dahareun khas anu bisa diterima ku masyarakat. Contohna siga rendang, tahu sumedang ataupun sajabana. Muhun, lamun urang Sunda mah loba nu resep kana tahu kupat atawa karedok. Tapi pan eta dahareun teh tina encan tangtu pikaresepkeun ku jelema tina wewengkon sejen. Nuhun, kumaha sangkan loba jalma anu mika cinta dahareun Sunda. Sabenerna mah zaman ayeuna teh tos loba makan khas Sunda. Meureun ku cara ieu bisa ngalestarikeun jeung loba nu jalma anu resep makanan Sunda. Kiwaring loba jalma anu resep kana jajanan anu nyieun wareug sapertos cilok, cimol, jeung sajabana. Nya aku sigan dahareun Sunda anu pikeun hubungan kang sapertos sate, soto, gepuk bisa dipikaresep ku anu sejennya. Oge gepuk khas Bandung oge fungsi koncara singgana karedok oge loba anu resep Tah nya kitu kikiwari mah rumah makan khas Sunda teh di mana-mana bisa ngabantu ngalestarikeun daharan Sunda. Nini kamu Nya kuliner boga lainnya sangkan loba jalma anu mika cinta